sami-sami ngabandungan di acara dongeng judulna Jawara ti Kuburan. Atuh mangjaya ngahaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu, mudah-mudahan para mitra salamina aya dina gin lanjar kawilujengan. Para mitra sadaya dongeng teh parantos dugi ka nalika Nyi Maria bade satuhu nurut ka Banara parawargi kumargi disebatkeun ku Malati Bodas teh yen Banara teh pamimpin di antawis genep jago persilatan. Jadi di antara 7 jago persilatan teh Banara pamimpinna. Ieu teh dumasar kana hal-hal anu di antawisna bae Banara ngagaduhan besi kuning. Kitu para mitra. Mangjaga boga besi kuning senok. Aduh, senok kuningan besi kuning para mitra. Aduh ya banyak sekali anu senok kuningannya. Eta senok kuningan dianggo teras dikasih kulit para mitra sadaya matak suing bae ngirit kana bibir mangga urang lanjutkeun. Para mitra kaum dangu sabada Banara harita nyarita ka Nyi Maria tunggu Nyi Maria meuni bungaheun pok nyarita deui bari mangu. Hatur rebu nuhun juragan sagala rupi kasauran salira bade diperhatoskeun pisan ku abdi. Lamun abdi bade ngiringan ka salira kalayan janji ka diri abdi pribadi bade ngabelaan ka salira sareng abdi bade nitipkeun kasalamatan diri abdi badan sakujur ka juragan. Nya syukur. Sok atuganan tunggu lanyung kitu akuring. Biasa we lain ka panganggung. Nganu penting silih hargaan, silih belaan jeung silih tulungan. Cek Banara senubungah lantaran salah saurang ti musuhna geus tauk ku jalan hadek. Umut kumaha juragan? Cek Nyi Maria bari jung nangtung terus mundur teu wani deukeut. Pokona mah ngahargaan ka Malati Bodas. Teu lila pok Banara nyarita deui. Tah syukuran kitu mah. Ayeuna Kang rek nanya ka Malati, kumaha sanggup nubaran Maria ayeuna? Da karunya diantep kitu mah. Cek Banara bari neuteup ka Malati Bodas. Pok Malati Bodas ngajawab, hapunten Kang Banara, abdi teh sanes teu hawatos ka Maria. Nanging teu tiasa ari ngalanongan di dieu mah, kedah di bumi supados salese pisan. Jawab Malati Bodas bari ngareret ka Nyi Maria. Hatena memang ngerasa dosa geus kalepasan teh nyiksa ka batur. Pok Banara nyarita deui. Nya teu naon-naon ari kitu mah. Ayo atuh urang buru-buru ngajugjug ka lembur Cilayung. Bisi Mang Samdi leungiteun jeung ada itu tingali panon poe geus tunggal gunung sakedap li bakal burit. Cek Banara bari terus nginju ka belah kulon. Laras Kang Banara mangga atuh urang mulih. Cek Malati Bodas bari terus mayang deui Banara. Sehingga teu asa-asa pisan ayeuna mah memang geus jadi kewajiban. Sedengkeun Nyi Maria meningara kacak hatena nempo Banara dipayang ku Malati Bodas. Kumanehna kasawang deui waktu mayang Banara ti lembur Cilayung. Ari ayeuna dibawa deui ku Malati Bodas kaayaan persis siga manehna tadi. Kunaon kala Kang ngahulang Maria? Hayu urang mulang. Cek Malati Bodas bari ngareret ka Nyi Maria nu harita keur malamun. Mangga Malati, abdi sejang ringan. Jawab Nyi Maria rada gugup. Geus kitu mabra Malati Bodas jeung Nyi Maria ini ninggalkeun eta tempat. Banara ngarasa sugema hate lantaran jalma nu ngiwat ka manehna beuk kabawa balik bari jeung lideuk. Sajaba sajajalan tiluan teh taya nu nyarita. Jarongjon leumpang dijajabkeun ku sora-sora manuk nu recep di sarada. Angin pagunungan karasa ngahidibir nebak anu keur lumampah. Tiluanana ngarasa sugema hate. Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Ayeuna urang tuna heula lampahna Malati Bodas jeung Nyi Maria nu keur ngajugjug ka lembur Cilayung. Ayeuna urang malika deui ka tukang nyaritakeun Nini Kalingking nu keur ngudag-ngudag si Tergoside. Dua jalma pating pelesat lalumpatna gancang naker silih udag bangun anu sarua keheulna. Bari lumpat si Tergoside nyarita jroning hatena, "Pek sia Kalingking lah, udag aing ieu sing nepi ka meunang. Aing mah moal ngaladenan tarum, tapi aing rek nyingkahkeun heula sia ti guha ngarah barudak bisa laluasa ngabebaskeun deui Banara." Bodoh sia si Kalingking teh. Ditipu sia ku aing mah rek dibawa ku kulibakan sia di jero leuweung ieu. Cek gerentos hate si Tergoside bari ngalieu ka tukang kumanehna kareret ku juru panon. Nini Kalingking meuni buleud-buleud lumpatna bakating ku hayang nyusul. Tapi si Tergoside sarua kesitna. Gero Nini Kalingking ngagorowok nantang gelut sora ting saleor tina sela-sela tangkal kai. "Bangsat ya,
dagoan sia kurang ajar munya masih lalaki dulu dia geraladenan si kalingking ya bakal modaran sia dagoan sia kunyuk dagoan sia ipodalan sia kuaing dulu cek ini kalingking bari tiba bergeg lumpat nyusul si tergosideng tapi nu diudag mah kene malan jongjon we lumpatna diatur sangkan tetep bisa katempokun ini kalingking lamun ini kalingking tinggalin sok ngahajar lumpatna di kenoran lamun geus tereh kaudag si tergosideng beuki gancang lumpatna kitu jeung kitu bae salirana malah mah tempatna oge teu jauh ti dinya kukurilingan di eta tempat sigana moal jauh ti gawir cadas anu aya lawang guhat ya akhirna ini kalingking ngudag-udag si tergosideng ngarasa nafsu pada saat luncat bari ngerahkeun sakabeh kakuatanana tubuh sakilat si tergosideng kasusul malah mah kaluwihan teuing para mitra sadaya ini kalingking geus bisa ngahalangan pijalanin si tergosideng tapi balik si tergosideng mali jadi ibarat belut para mitra kesitna teh berembang lumpat leuwih tari tubuh tumerapna kan ini kalingking mata keheul udagan hampir beunang kalah kamabur deui gero ini kalingking susumbar bari ngacung-ngacungkeun peureuh bangsat sia setan jaluna sugan sia ulah samat kami aya sia ulah nyalakeun aing lamun awak sia ajur jadi lebu deuleu sanajan sia lumpat ka tungtung langit nepi ka alak-alakan mega lumpat ka alak paul ku aing moal burung diudag deuleu dagoan sia bangsat si kalingking moal eleh ku kitu patut deuleu cek ini kalingking bari dereg-deg lumpat udag si tergosideng celeng ini kalingking luluncatan lepas naker dan jangan rabeng kadupak dan letik pating peletok satu leuweung anu kagebah menipati gurubug reuwase tapi si tergosideng kalah hanya kakak nyimsirikeun bari lumpat kalingking ayo sia udagain ye munya masih bikang jagona deuleu aing moal mundur ngalawan manusia jiga sia kalingking belagung cek si tergosideng bari ngalieu ka tukang kebeg si tergosideng ngagebeg satakar kebeg lantaran ini kalingking geus aya tukangeunana dua leungeun geus rangah rek ngareungeum si tergosideng balik si tergosideng nyingket ka kenca berbat lumpat deui tapi celeng belesat nini kalingking geus aya hareupeunana celeng si tergosideng luncat di ka tukang sabaut nini kalingking nalajang pereutna hiuk bangbaraan tubuh si tergosideng meni ngaranyug ngan untung bisa keneh ngagilakeun dadana pedas ur dos panarajang nini kalingking nganyok angin saloyong nini kalingking kabawa ku tanagana sorangan kayan kitu teh digunakeun ku si tergosideng pikeun kabur berembang lumpat satakar tanaga sakilat oge geus jauh ti nini kalingking setan sia ngaheureyan sia ka aing kurang ajar si bangsat sia goblok awas sia rasakeun deuleu panarajang ti aing ye cek nini kalingking bari sak nyabut paseuk gelungna nu dijieun tina tulang rupana bodas nganung pamor anu kacidahurungna sigana bae lain paseuk gelung samanea celeng belesat nini kalingking luncat deui rek mudag si tergosideng sanggeus kasusul pasuk gelung teh dibalangkeun meningan sakilat tarik kaliwat saking nepikeun ka teu katempo tina awahing ku tarik-tarikna ari pasuk gelung ngancam pumuk si tergosideng tapi jika geus kitu kuduna bareng jeung ngabelasatna senjata mati nini kalingking di gigireun si tergosideng aya uncal anu luncat sigan kagebah ku nu lalumpat celeng beung uncal katiru ku pakarang ampuh nini kalingking saloyong bluk uncal rubuh terus kokosodan bari sakarat lantaran pasuk gelung nini kalingking mengandung racun nu kacida jahatna kebeg si tergosideng ngarenyag ret ngareret ka tukang barang breh aya uncal anu geus paragat nyawana dina beheungna aya nu nancep beuh cilaka untung aya uncal lamun henteu aduh eta pakarang bakal niuk beheung aing hanya kalau uncal kudu jadi korban tapi mudah-mudahan anjeun meunang ganjaran bisa timpal sakadang uncal cek si tergosideng ngomong sorangan bari ngusap beung sabuat kitu korosak celeng gigireun si tergosideng geus aya deui nini kalingking haok nyarekan ka musuhna bangsat sia babi setan sia rek ngahina sia ka si kalingking ha lamunnya sia wani montong kabur deui kunyuk ieu rasakeun ieu paninggal aing ieu nu pamungkas deuleu
Kuya masih teh mau belum bajantas ya. Mau disangajat tulis ke sebelah ya. Cik ini kalingking bari muka beberna para saat menif panjang para mitra da puguh beber awewe mah panjang. Muka sebat beber awewe teh efek ngaranna parawargi. Jadi mau disebutin efek sampingan deh beber jeung samping. Bahasa Sunda efek sampingan parawargi, bahasa Indonesia mah efek sampingan deh cenah ngakibatkeun juga aya akibatna. Cik bahasa Sunda menyebutkan bahasa Sunda efek sampingan berarti efek ya beber sampingan dari samping gitu. Ciutar beber nini kalingking diputerkeun di luhur. Rungkungna ngagulung jiga segede leuwit. Ngancam ka si tergos hideung. Tapi keun belesat si tergos hideung dilumpat deui. Atuh dayang keuna panarajang nini kalingking teh katurung-turung keur kitu, barang nini kalingking rek luncat pikeun udag musuhna. Corelat, hiu, bak umuk nini kalingking aya nu neungeul, proyong nini kalingking sosolontodan. Sok sanajan jawara nu parantos kahot oge para mitra, ari keuna punduk mah luar biasa. Antara ibarat dijongklokeun harita sosolontodan, tapi henteu anepi tubuh mah manehna bisa ngawasa deui kana dirina, terus mali ka tukang bari ngarekan. Nonton ngabogohan sia babi. Awas ya setan jadi cacang sak wae. Cek nini kalingking bari muterkeun di beberna. Ibret ditakis ku sabetan bedog ngan hanjakal beber nini kalingking. Kacida liatna. Bedog kalah kakagulung akhirna karampas ku nini kalingking. Sedengkeun boga bedohog batik solohok we bengong harita teh para mitra. Ngajanteng bari neuteut bedog nu karampas. Reg nini kalingking ngarandeg cakakak siri mata kukurayun. Aweuhanana ting salewar ka mana-mana. Saha sia teh ha? Kurang ajar dah kumaha wani ngahalangan kana niat aing sia. Pernah naon sia ka manusia nu kabur tadi ha? Ngababaturan sia atawa lain sia kurang ajar? Cek ini kalingking bari melotot ka hiji jajaka nu nangtung hareupeun manehanana. Horeng eta teh kala sugih manehna ngarasa keuheul pedah uncalna dipaehan ku nini kalingking. Pok kala sugih ngajawab kalayan tegas. Kalingking, aing teu wawuh jeung jalma nu keur diudag ku maneh. Aing ngahaja megatan anjeun nu geus kumawani cucuna sia ka aing. Sia kudu sanggup tanggung jawab kana pagian maneh sorangan. Ai sia kurang ajar adika deuleu. Sakuduna mah aing nu nyarita kitu ka sia deuleu. Lantaran adika geus mahalangan kana pamaksudna aing. Tuh tempo ku adika. Udagan aing kabur nyaho ka mana deuleu. Ieu kabeh gara-gara sia dihalangan ku sia. Tapi nah sia bet nyebut cucuna ka aing kurang ajar. Naon sia kesalahan aing deuleu? Cek ini kalingking podeng krang pedeng kreng bari molotot. Nonton mungkir sia kalingking. Tu tempo ku maneh uncal aing pae ku sia. Matak sia kudu tanggung jawab kana eta kalakuan. Cek kala sugih bari nunyuk kana bangke uncal nu ngabugigag bari beuheung nama digetih. Cakakak nini kalingking seuri bari lelengakan. Naon sia kunyuk? Dedengan teh uncal sia pae ku aing. Sing eling sia kunyuk. Aing mah teu gablek niat rek maehan uncal deuleu. Sabab rugi modalan uncal mah. Komo da ieu mah modalan ku pakarang nu ampuh. Tapi nu sabenerna mah aing teh rek modalan hiji manusia nu geus kumawani mincak daerah aing. Ngan hanjakal sameme pakarang aing keuna kana sasaran uncal sia nu datang ngahalangan. Nu akhirna modal sapada harita. Lamun kitu carana saha nu salah deuleu? Nah aing atawa uncal sia? Sok pikir ku sia. Cek ini kalingking bari molotot ka kala sugih. Leng kala sugih ngahuleng. Manehna mikir-mikir caritaan ini kalingking. Sanggeus lila mikirna tetela caritaan ini kalingking teh aya benerna. Kok kala sugih nyarita bari mundur setengah rek kabur. Kaharti kalingking sia memang bener caritaan anjeun. Uncal kuring nu salah hampura ini. Permisi kuring neruskeun perjalanan. Cek kala sugih bari rek ngaleos tapi haok ini kalingking nyarekan bangun leuwas. Naon sia kurang ajar? Dedengnya trek ini sia. Ngarareunah manihara lipunya. Hipu alabatan bubuy sampe ngeunah teh nyarita teh. Teu bisa deuleu. Mau bisa saminahna sia ini. Sia kudu tanggung jawab kana pagawean sia tadi. Gara-gara sia udagan aing leungit deuleu. Mata kapaksa sia kudu jadi gantina. Ngajadong sia kunyuk. Aya palibasa. Pur kuntul kari tungul. Lar gagak kari tunga. Udagan aing eueuh aya sia gantina. Cek ini kalingking bari maju dua lengkah.
Kala sugih meningaranyug caritaan ini kalingking siga ngandung sihir. Suku kala sugih ngadadak berat pok kala sugih nyarita rada ngalengis. Oh ini hampura we kesalahan kuring moal sekali-kali deui kumaha wani kan ini. Ayeuna mah kuring teh minta sangkan dibebaskeun tina hukuman din ini. Cek kala sugih bari neureyan ciduh beungeut katara rada pias. Kakak ini kalingking yang cerikeun. Teu bisa deuleu. Pur kuntul kari tunggul largagak kari tunggak cek aing tadi. Kari-kari sia datang udagan aing kabur. Aing mah moal yang anjuring teu kadeuleuk deuleu sia we tangtu bakal ditalikung ku aing. Sarta bakal disiksa di jero buhan nepi ka modar. Ngarti sia? Henteu ini. Kuring mah teu ngarti satika can. Rog kala sugih bari muringis hakenah marmi rada paur. Sok sieun nyaan dibawa ka jero buha. Mangkaning manehna geus nyaho kumaha kaayaan di jero buha teh. Aduh kita yang sia teu ngarti mah. Pokona sia bakal dibawa ka jero buha. Ayo kadiekeun kokon teh tah. Ku aing geus diborogod. Cek ini kalingking bari melotot ka kala sugih. Tapi kala sugih boro-boro bisa mikeun leungeun manehna ge ari di kitu-kitu mah teu burung timbul nafsuna. Kalayan teu loba pikir kajeleng luncat bari ngayungkeun peureup di ala dadan ini kalingking ciuk kolebat. Cek kala sugih bari ngabangkieun lantaran samemeh panarajangkeunna leungeun ini kalingking sakilat ngeting hingga burung kala sugih. Royong bruk kala sugih namru terus nyuuh bari humarurung. Dada karasa eungap lantaran ini kalingking jiga nafsu pisan. Nenggel teu make aturan estuning satakar kebak. Tungtungna les kala sugih teu inget di bumi alam. Terus ngajoprak kapayahan. Memang ini kalingking lain tandinganana nu matak moal kuat kala sugih teh. Harita para mitra ini kalingking seuri. Teu sabaraha kagagahan sia teh deuleu. Ari ngomong sigan heueuh sia jago. Tapi sakalina paksa geus murag. Lumayan tamalengoh dibawa ka guha ku aing sia. Mangsa bodo teuing tadi mah. Tetangtu ieu ge baturna keneh. Dasar aya-aya wae. Cek ini kalingking bari meulitkeun deui bebeurna. Geus kitu mah ragamangkan awak kala sugih regenyeng dijunjungkeun terus dipanggul. Regening dibawa ini kalingking balik deui ka guha. Bari moal hate anu kurang sugema lantaran udagana ngalumpat ari kala sugih. Ngalempreh teu empes-empes dina kaayaan kitu di tempat nu rada angang aya nu ngajuringkang. Pakaian geus rarawing balas ti cakarait. Horeng si tergos hideung muti tadi ngintip kana kajadian tadi. Paek si tergos hideung ngomong ngalaunan. Bu, cilaka kala sugih katangkep ku si kalingking. Waduh. Kudu kumaha jadi geus kieu aing. Apaan aing teh ngabedaan maranehanana. Tapi nah betul hasilna ye. Rek dituturkeun sia ku aing. Cik si tergos hideung bari ngateyep lalaunan. Panon teu boleh nutup kan ini kalingking nukur leumpang bari manggul kala sugih. Panon poe harita tunggal gunung bareng jeung aringitna Banara jeung Malaki Bodas katut ningaria ka Cilayu. Ini kalingking leumpang salsena keur maneh teu boga sangkaan yen di tukanginana aya nu nuturkeun. Da ceuk sangkaan masih tergos hideung teh geus terus kabur. Padahal tadi dia lumpat terus muter ngabalicet sarta ngintip kala sugih anu keur parearea omong jeung ini kalingking. Sajajalan si tergos hideung mikir jroning hatena. Manehna ngarasa bingung pikeun lungan kala sugih lantaran geus yakin kakuatan manehna moal mampu naningan ini kalingking. Waduh, kudu kumaha nulunganana ye. Kala sugih ngorek nulungan jang Banara kala kakatangkep pisan ku si kalingking. Lamun jang Banara geus salamet kumaha lamun acan mungkin jadi namahan pikiran ye. Dina bet jadi papisah kala sugih jeung Banara jeung Malaki Bodas. Ari Maria kemana dinya jadi matak bingung ya kumaha hulu kala ka matak namahan bingung jeung puyeng. Cek si tergos hideung para mitra bari ngatayap lalaunan nyata nutur-nuturkeun ini kalingking ka mana initna. Pipikiranana terus kumalayang ka unggal jalma anu geus dikenal ku manehanana utamana pisan mah anu ngaran Banara jeung kala sugih katut Malaki Bodas. Si tergos hideung bener-bener ngerasa bingung tapi teu putus ku kitu da kabingung nama teu daek leuwih. Gancana carita ini kalingking nuker manggul kala sugih geus anyong ka lawang guha. Barang srog ini kalingking meninga gebeg lantaran nempo lawang guha molongo pok ngomong sorangan. Aduh, hamjah kamal deuleu. Betul po teuing aing teh. Aing ini bari jeung ngantep panto sina molongo. Silaka gede ye.
siga nama aya mangkeluk masuk kumaha lamun si Banara leungit cek Nini Kalingking bari kajeleng luncat bakat putih sabar plus asup ka guha tulina belum kadenge pantong tup sorang ngegeblug mata keruas malah si tergosi deung meuni ngahuleng manehna teu bisa naon-naon kajabati ngahuleng teh bari ngurutan dada panon moloho kana gawir cadas liang kaguhan molowong teh ngan kari tinggal ciptaan wungkul da buktina mah geus nutup deui mangkaning manehna can nyaho carana muka tungtungna brek si tergosi deung diuk manehna ngalamun sigan ponok pangharepan sedengkeun Nini Kalingking harita kebat ka jero guha ngurut tempat manehanana jeung ngurut tempat Banaran Kalikung barang seroga urut Banara di borogod Nini Kalingking ngagidir nafsuna lantaran Banara geus teu kasampak nu aya di dinya ngan tamang induk anu geus bubuk tapak ngeritan bangsat sia babi setan alas kurang ajar deuleu saha manungsa anu geus kumawani asup ka tempat aing sia aduh silah ka-12 ieu musuh aing bakal ngaruksak lamun kieu mah kudu kumaha ieu tapi awas ya Banara ku aing moal diantep tangtu sia bakal ditewak deui ku aing ulah disebut si Kalingking mun teu bisa modalan sia deui daguan 2 minggu deui kagagahan aing bakal tambah 100 kali lipat cek Nini Kalingking bari gubrag guna kalasugi setengah dibantingkeun sora ngageblug matak paur keur mah ka aya di jero guha aya sora seutik ditarik kabak Nini Kalingking baju kalasugi disoekeun perewek barang berai kebak Nini Kalingking ngarenjang bakat ku kaget lantaran jajakan waya di hareupeuna teh patela palsu memang kalasugi awewe nyatana milas maya pisan parawadi atuh puguh kakeun Nini Kalingking jadi kaubaran lat poho kana Banara cakakak Nini Kalingking seuri bari lelengakan sora pating saleor di jero guha bulak balik ka ditu ka dieu bagja sia bagja awak aing deuleu si Banara kabur aya gantina nu leuwih hade memang manusia nu jiga kieu pisan dipikah hayang ku aing kagagahan aing bakal ningkat 100 tikeleun di baheula aing bakal hasil nyangkalak si Banara umuan kadatangan aing si Banara cek Nini Kalingking bari mangku awak kalasugi geus kabongkar kedokna ku Nini Kalingking terus nyilas maya ditangtungkeun deukeut tihang urut ngaborogod Banara kuribal ret awak nyilas maya ditalian kana tihang padahal nyilas maya can sadar harita Nini Kalingking bener-bener teu boga rasa kamanusiaan sanggeus beres nalian nyilas maya kroyong Nini Kalingking kana bangku dek diuk bangun tumanina pok ngomong sorangan si Kalingking bakal ngaburak-balik deui jagat pokona malah syarat kagagahan aing geus minang deui jajakan kasep melih warni teh jadi wanoja nu sumedeng beukah aing bakal jadi jalma anu pagagahna jeung anu panjangna umur tapi aing kudu nungguan waktu nu lilana 2 minggu lila 2 minggu teh tapi akeun bae sakitu ge lumayan jeung tibatan eueuh mah keun urang siksa heula ku aing budak ka sebelah teh cek Nini Kalingking ngomong sorangan kituna teh bari jung nangtung reos ka hiji tempat gap kana lodom terus dijingjing dibawa ka nyilas maya goreng eusina teh cai sanggeus tepi ka nyilas maya piur sirah nyilas maya di banjur ku cai tina lodom sok mandi heula geulis ngarah tiis kana hulu deuleu aing bakal jadi jago nu taya tandingna upama kieu mah ye cek Nini Kalingking sigan siwa manehna teu boleh sisirian sorangan sanggeus lodongna kosong pelubar dibalangkeun ka pojok guha gulungrang sorana meninga gulungrang sigan ningang barang sejen sora tarik mata keruas barang jeung kitu berai nyilas maya beunta terus rarat reret barang geus sadar pisan keun nyilas maya ngarenjang satakar kebak lantaran dirina geus dibuligir anu kasarasa make papakean teh ngan kahandapna wungkul ari baju jeung kutang geus eueuh buuk geus ngarumbai piket sirah duka ka mana Gusti Agung aya di mana tuh abdi teh Gusti ampun teh habat kudu ngalangan kieu ampun Gusti cek nyilas maya bari segeruk nangis cipanon menuju beuki lila beuki sadar yen dirina geus aya di kamar Nini Kalingking anu pangjahatna teh
sidik-sidik tetela Nilas Maya teh di barogo dina tihang urut banara. Tubuh Nilas Maya beuki gena langsa, awak arasana lalinu, sirah barira suku sing siring. Geus eling geus. Anjeun teh tetela tukang tipu. Sugan teh heueuh jajak ka ari pek geuning batuan oja. Untung aing teh gelis sia bakal nyakan saku kami. Ini kalingking ye bakal jadi jago. Masa ngaran sia teh gelis boga ngaran tawan teu. Cek ini kalingking bari nongel kado Nilas Maya. Seak hate Nilas Maya asa direra panas nyongkab lain lumayan. Ari caritaan ini kalingking teu beda jeung gelo. Tubuh Nilas Maya menikeuh heuleun, sedengkeun pundukna karasa pingpuriding. Ngaso heula ngaso. Saterusna harita Nilas Maya tuluy nyarita. Lepaskeun sesetan. Naon sia pake ngaborobor ka diri aing deuleu. Lepaskeun sia burung. Sia teh manusia atawa iblis? Cik Nilas Maya bari merotot kan ini kalingking. Tapi minangka jawaban pipi Nilas Maya dicabok 2 kali. Pipi Nilas Maya jadi sasaran dampaleungeun ini kalingking. Puguh tapak ramau meninga garalang opat-opat. Renghap Nilas Maya narik napas panjang nahan ka nyeri. Tapi tengah gurubok atawa ngajerit kalah kapok nyarekan deui kan ini kalingking. Ini iblis ya. Nasamunan sia teh na. Nyiksa ka aing teh meuni tanya ras-rasan. Ditanya sabener-bener kalah ngajawab ku panyabok. Lieur atawa sia simane teh kalingking. Cik Nilas Maya bari kekerot nahan amarah. Soca burahay beureum bakat ku ambek, tapi nu ayeuna mah dijawabna ku panyiksa. Hiuk jebet puguh ceuli Nilas Maya ditampilin. Kuak Nilas Maya ngagero da puguh panenggeuh ni kalingking teh, sini ni kalingking mata katureungan. Aduh, ampun kurang ajar sia. Sia teh bet kabinehnya teuing, aduh. Sirah melilieur. Teu teuingeun anjeun teh kalingking, aing disaruakeun jeung sato. Gusti, tulungan abdi teh Gusti. Cek Nilas Maya bari ngararasakeun ka nyeri. Hatena ngajerit maratan langit, ngoceak maratan mega. Sasamat minta pitulung kanu agung, sedengkeun ini kalingking kalah kanya kakak seri. Mata buburilakan galak alah batan ti mata heulang. Sok sia geura minta tulung deuleu. Jadi dia masih moal aya nu ngadengekeun ka jabati aing deuleu. Malah moal aya nu nyahoeun deuleu. Yen sia disiksa di dia, matak lamun hayang ulah disiksa. Sok jawab pertanyaan aing. Saha ngaran sia ha? Jeung naon sababna sia niru-niru jalu? Cek ini kalingking bari ngajungjungkeun gado Nilas Maya. Puguh Nilas Maya rada bunga ngimpok ngajawab kalayan jujur. Mudah-mudahan ku jalan kitu nini kalingking moal nyiksa deui. Ngaran kuring Nilas Maya ari pangna niru-niru jajaka. Kuring teh keur ngalalana ngaralu hilaluasa dina ngayakeun tinakan. Tah itu sabab nama kalingking. Cek Nilas Maya bari netep ka nini kalingking. Alus ari kitu mah. Ayeuna masuk geurang ke sia. Lantaran geus peuting sigana mah. Da kami ge tidak ngarasa capena ongkoh. Ngan wayahna moal dilaan kalina ngajadog we di dinya nepi ka isuknya. Labongan sia teh tulanggung ka kami deuleu. Cek nini kalingking bari hiuk cepok. Najongpur Nilas Maya, kurubug Nilas Maya ngagurubug bakat ku nyeri. Malih menimuringis nahan ka nyeri. Geus kitu maleos nini kalingking kana bangku goledag ngagoler. Siga teu boga kahariwang sedengkeun Nilas Maya nyeri perih taya papadana. Nalangsa kabina-bina ari rasku nasib diri. Ku buah hate diantep ku batur disiksa. Akhirna Nilas Maya ngan ukur bisa sasamat dina jero hatena. Cipanon menuju ngurubut salilana. Beungeut banara teu weleh kokolebatan dina sawangan teu beunang dipaparerkeun. Para mitra urang tuna heula ka aya nu keur tungara. Ayeuna urang caturkeun deui ka aya di lembur Cilayung. Harita geus wanci magrib samdi keur ngajentul sorangan di tepas hareup. Bojona keur nyangu di dapur. Dina kaayaan kitu pok samdi ngomong sorangan. Bu, cilaka ya. Di daguan nepi ka waya kieu jang banara can aya keneh bae. Ning malati sarua teu moal deui. Kamarana atunya nyan-nyan pikamungeun we lah. Kumaha lamun aya nu ngiwat ye.
sieun aing bakal katempuhan mangkaning geus janji ka Juragan Saron aing rek ngajaga kaselamatan Jang Banara hari ayeuna teh aya daya balik nah kalabur gitu Jang Banara jeung Neng Malati teh tapi sapira aku mah kabur segala rupa tapi kamarana dunya amat tak lieur di pikiran teh yo cek Samdi bari sapantaran diukna dirobah jadi nangkep tuur cumagung jika bingung pisan panon moloho keluar bangun anu jauh paninengan kaya di luar beuki lila beuki poek malah majangkrik jeung gaangge menireang bisarada tika jauhan sok kadenge sora anjing anu babaung matak namahan keung pikeun Samdi untungna reup kaya jadi poek pisan langit cedeum haleumheun jigan milu bingung ka Samdi bentang tayang nemongan sora bedug isa geus kadenge aya ngakol tapi Samdi can pindah tina tempat diukna kitu deui Banara jeung Malati bodas can datang lantaran harita aya keneh di perjalanan mangkaning leumpang poek teh tur dipileuweungan katurug-turug Malati bodas bari mayang Banara tuguh beuki kenor di jalan sanggeus liwat isa di luareun imah Samdi kadenge aya soran leumpang malah kurulung anu nakol pokol awi sigana menurek ngarona kebeg Samdi ngakebeg pok ngomong sorangan Masya Allah hampir poho ya ayeuna aing teh giliran ngarona aduh mangkaning Jang Banara bae datang kumahanya tapi akan bae sakalian rek bebeja ka batur ngarabi samantuan di mana aya naon-naon cik Samdi bari jung nangtung maksud rek bebeja ka pamajikanana yen peutingan eta giliran ngarona tapi panto imah aya ngetrokan sarta disusul kunu kubuntengan punten gulan punten Samdi aya di imah wae urang geus beuting urang ngarona cek sora Supari babaturan ngarona Samdi gancang Samdi ngajawab bari muka panto ya kuring mamang sok atuh kajar roh heula ada kuring candangna nongko malah can hadara can ieu teh jawab Samdi kituna teh para mitra bari mukakeun panto breh di luar aya nungguan nangtung tayalian Iwati Supari jeung Halma babaturan Samdi ari ngarona kalayan pita carita kalacak Halma jeung Supari arungah ka imah gek dariuk dina porsi gek Samdi diuk deui pok Samdi nyarita rusuh toing Mang Supari digiat ngarona teh da cuk rarasaan kuring mah sasore keneh ieu teh cek Samdi bari ngodok saku kampretna ku siwal ngaluarkeun dompet bako ari Supari pok ngajawab ih ari ki Samdi ucuk sasore keneh apa ieu teh geus liwat isa nya majuhna we atuh aya kieu mah biasana ge sok aya kieu bani di teh nah ning beti isu na namanya kamarana den Banara jeung Neng Malati cek Supari bari rarat-reret tina panto ka tengah imah wah mata eta lah kuring deh keur malaweung tugu Mang Supari mata lah kana waktuna ngarona ge hampir poho kuring teh lantaran keur baluang mikiran Jang Banara jeung Neng Malati aranyuna teh teu araya di imah ting kamarana ada teu bebeja heula inditna teh malah mah isuk teh waktu ditinggalkeun ku kuring Jang Banara teh keur kulam keneh da kuring maliar teh sok subuh atuh tapi di dagoan nepi ka wayah kieu Jang Banara teh teu moal-moal datang kumaha atuh kuring teh nya cek Samdi jiga nu bingung pisan panon neuteub seklet ka Supari na teu araya kitu Jang Banara teh aduh nah kumaha atuh Jang Samdi nanti jeung teu kanyahoan segala rupa kumaha urang katempuhan teh cek Supari kalah nganaha-naha manehna ge jiga nu milu hariwan sok sieun Banara pinanggih jeung kacilakaan cak kuring ge bingung mang lah mangkaning kamari teh pamana datang radio sarta omat-omatan ka kuring sangkan ngajaga Jang Banara tapi da kumaha atuh kuring teh bisa nutuh-nutuh salana sedengkeun panu dijaga teh jelema hiru jeung teu bisa nalingakeun unggal waktu lantaran kuring ge loba pagawean di sawah muada kieu kajadianana bingung kuring teh Mang Supari cek Samdi bari ngarahuh narik napas panjang Supari jeung Halma ngan ukur bisa ngerenghap narik napas sanggeus rada lila pok Supari nanya deui ka Samdi ke Mang Samdi ari pamana teh sehat teh Jang Samdi jeung deui iraha mulihna teh
jenengan mas campuraki dong Jawa kahotan guys kasohor puluhan tahun ka tukang malah rupa lagi mata sawan kolot di mata kukurayan bulu punuk tapi hatena bersih Dewa Samdi bangun leus pisan sabalikna dipikeun Supari jeung Halma mata kreuwas lantaran ngaran tangkorak hidung teh geus lobaan ngadenge pok Supari nanya cigan kurang percaya ke denengnya teh si tangkorak hidung nanti salah ngomong deh Mang Samdi asalnya pangimpian ngadenge ngaran eta teh bener gitu Mang Supari apa jigan itu percaya cek Samdi manik nanya ka Supari panuan mani olopok bakat ku kaget waduh disangkanya disangka nah bener dada gitu si tangkorak hidung kungsi ka sohor baheula dan ternyata kuring mah geus kungsi ngadenge bejana yen tengaran tangkorak hidung teh hiji pamimpin ka sohor para Jawara ge talu ka manehna tapi ayeuna bat ngajangka imah Mang Samdi palang siang dari wana euy dan ternyata kuring mah kungsi ngadenge si tangkorak hidung teh geus leungit alam dunya cenah puluhan tahun kaliwat tak itu sababna Mang Samdi mata kuring mah kaget cek Supari bari ngedeu ka Samdi oh bener da kuring ge tadi nama tuh percaya malah manempo bunget teh nepi kaluncak bakat kusieun dan juga juri kuburan atuh tapi sangeus lila mah atohen waya lantaran bisa kaparengkeun tepung jeung jelema sohor tak kitu tapi keunalah ulah dipikiran anu kitu mah lalakon urang naon teh lalak urang keun ulah ngalakonna urang luar ge di Gardu bari ngarona lantaran lalakonna panjang ayeuna mah daguan da sagedeunya kuring rek damdan heula harita Mang Samdi bebeja ka Mang Supari yen manehna rek inggit ngarona rek bebeja heula ka pamajikanana tuluy Supari ngajawab oh sok atuh gansangan bisi puting teuing ngaronana cek Supari bari meresan sarung gap kana kokol awi juga hayang indit harita Ari Samdi teh nyarita deui terus asup ka imah sarta harita keneh bebeja kanu jadi pamajikanana geus beres terus ganti pakaian ku paramti ngarona malah teu poho nguren bedog jeung ngolah kokol awi sami segala rengse koloyong Samdi ketepas deui pok nyarita ayo urang ngarinit ayeuna we engke di ditu urang neruskeun ngobrol ieu mah kurang salse bisi aya kaburupa polisi ngontrol cek Samdi bari nuhkeun panto Ari Supari jeung Halma jeung narangtu tuluy tarurun kaburuan sanggeus aya di luar pok Supari nyarita waduh proyek pisan ye padahal sakuna mah cang bulan kada Allah kada anggeup gitu atau rek hujan gitu jeung dibet asa karaleung bener aya naon nya cek Supari bari ngusap beungit terus maca istighfar Ari Samdi pok ngajawab pikiran urang teh giliran ngarona lamun teu init bisi ditegur ku pangurus teu bae keunggeun jeung poek oge ayo urang ngarinit cek Samdi bari terus ngalengkah lalaunan leumpangna teu bisa gancang da poek terus dituturkeun ku Supari jeung Halma tulu jalma pating karayap dinu poek rek ngajugjug ka garnuhrona tapi sok sanajan kitu oge kokol awina mah teu burung ditarakol meuni haneutkeun di lemur Cilayung teh sora kohkol rame pake malahan kelila antarana serog tiluan ka Garnu tuyara suka launan Yek Samdi jeung Supari diuk dina palupuh Ari Halma ragamang kana kohkol gede kurulung ditakol 8 kali aduh rada gopro kohkol teh beda peuting atau geus goreng gitu iteh cek Halma bari panakol kana jero beuteung kohkol geus kitu mage diuk dina palupuh Ari Supari pok ngajawab aku apa lu ngal peutingnya kieu kaayana teh monya kokol ngadak-ngadak jadi GoPro eta mah nakol lalu kurang tarik meureun cek Supari bari mulen sirah ku sarung ari emang apaan kuring teh geus tuman nakol kokol teh da aku pasti teu tarik segala rupa nah kudu kumari nakol kokol kitu lama bari terus malik nanya tuh nya tuh ulah nyaritakeun teu puguh sok gara deket ieu lah seuneut lancar eta ngarah rada cang teu puguh ari popoekan mah cek Supari bari nepak reungit anu nyoco boga tuh di mana lantaranna nya poek lah teu meunah karasana teh miasa eungap jeung asa dipanjara deui ya Halma bari terus ngahurungkeun kayu api
berai keayaan rada caang terus halma nyengit lantera sambil caang pok sambil nyerita. Wah, ngalari kieu mah ye. Sok urang ngarobrol deui keun bae lah. Hideung mangkel geus rada puting lantaran kuringna capek ongko. Cek sambil bari disila dina paluput. Terus ngalinting rokok daun kabung. Sok atuh rek nyeritakeun naon deui teh. Cek Supari bari nurutannya rokok tina daun kabung. Malah hal mage teu tingalin. Kalayan saterusna pating serebung arudud bangun nikmat naker. Ya urang teruskeun ngalakon tadi we nya eta nyaritakeun si Tangkorak Hideung teh ngarah Mang Supari jeung Jang Halma ngarti kana lalakon sabenerna. Sok barandungan kuring rek ngamimitian nyarita. Cik Samdi bari ngenyot heula ududna. Ari Supari pok ngajawab. Sok atuh kuring rek di Bandungan. Jawab Supari bari ngeuteup ka Samdi. Dua cili geus rancung rek ngadenengikeun dongeng ti Samdi nu bakal ngadadarakeun lalakon si Tangkorak Hideung alias si Saron. Deulila paralak Samdi ngamimitian nyarita. Upanggeulana diceritakeun waktu manehna luncat kaburuan terus nyaritakeun sagala rupa caritaan si Saron jeung Banara Katut Malati Bodas. Malah kajadian tarung antara Malati Bodas jeung Nini Kalingking oge kabeh dicaritakeun. Supari jeung Halma nu ngabandungan bati colohok bengong. Sakapung percaya sakapung henteu lantaran loba nu teu kaharti ku akal manehanana. Nah kitu lalakonna teh Mang Supari. Mata kuring rada hariwang ku ayeuna jam Banara leungit teh. Cek Samdi nutup dongengna pok Supari nempas balik umut-umutan. Kitu punya kaharti atuh lamun kitu mah. Paingan Samdi juga nu bingung pisan. Tapi Supari teu kebat nyarita lantaran ti kajauhan kadenge sora anjing nu babaung. Malah kaayaan jadi matak pikasieun katurug-turug cikir jeung babence teu daek jempe. Pok Samdi nyarita lalaunan banggugu. Sadaya anjing babaungnya. Tapi nah abet jadi kieu kaayaan deh yo. Palang siang bakal aya nu teu dipiharep yo. Cek Samdi bari ngesod diukna ngadeuketan ka Supari. Sedengkeun Halma nu diuk di sisi meni luncat ka tengah tubuh ningang Supari. Dari mana Halma? Patur-tur diuk teh kalah ka dirontok. King atuh sing boga belum pikiran selain teh. Cek Supari bari ngusapan pipi nu kasiku. Sedengkeun Halma teh ngajawab. Kalah nuju kaluar bari calawak. Rek Supari jeung Samdi ngareret kaluar barang breh teh kebeg. Tuanana ngakebeg satakar kebeg. Lantaran diburuan garduh anu ngabedega nulak cangkeng hulu bubuk jeung pinku getih. Katara boborelakan katojo ku cahaya lantera. Prig eta makhluk teh para mitra. Harita keneh kadenge jiga leumpang. Tapi jirimna mah tetep cicing. Atuh puguh Samdi jeung Supari Katut Halma meningal gali brig bakat pusieun. Untuh neroktok panon burial buncelik sumut calawak daya sora. Dikoro asa mengpetan keur kitu kajeleng Samdi luncat ngarontok ka Supari. Lantaran ngabelegbeg di luar teh jigarek ngarontok ka Samdi. Waduh, liwa si pecut kilat oi. Cek Samdi bari ngagibring puduk geus asa kanal bakat kusieun. Ting puring jeung pating puring karinu disebut ririwa ku Samdi. Bareng jeung disebut pecut kilat telas eta ririwa teh ngaleungit dia. Nu ngarasa era pedah ngarasa disempengarana disebut. Tapi nadian jirina oge teu katempo Samdi jeung baturna kalah kabeuki soak. Bujur asa kokoplokan sakujur awak nyorolok sang tiis. Pok Samdi nyarita deui bari ngusapan punutna. Ririwa teh nyumput euy. Kumaha mun ka dieu deui euy. Moal katempo datangna euy. Hade euy bisi ngaranggem ka urang euy. Cek Samdi bari luak dieu. Untu teu boleh noroktok awakna gibrig jiga nu kabulusan. Sedengkeun Supari jeung Halma jiga nu ripuh pisan buanana teu aya nu bisa nyarita. Kalah marorotot teh bari ngadeg-deg. Deulina hiuk aya angin ngagelebug sora seah meuni ngaburu. Malah mah cikikik kadenge aya nu seuri meuni tarik mata kukurayeun dibarengan ku ngaguruhna sora angin. Anu seuri teh para mitra beuki lila beuki deukeut kana gardu. Bareng jeung kitu barakatak digireun Samdi anu seuri sora ngagerem handaruan.
Kamana si Tanggora Kideng deh, kami rek minta pertanggungan jawab di manehanana. Cek Musri bari diteruskeun kunanya ka Samdi atuh puguh Samdi meningan soakeun. Harita keneh berat berit-berut hitut calana ngadadak basuh. Gabrug Samdi ngarontok ka Supari terus pagulung-gulung jigan lulut. Di luar ngadeg-deg beki parna. Ayah nun nanyakin kau ini siang tulungan bapak abdi madu obat ayah liwa bilang ngomong cek Samdi bari nyusutkeun sirah kana lahunan Supari kurubung Supari ngagurubung rewas pacampur jeung gete. Aduh Samdi nu suyung sia aduh bapak soaing enggak disuruh hari cini ka Samdi liwa cek Supari bari ngadeg-deg lengan pakupis nyingkahkeun Samdi anu keur susuruduk kana lahunanana. Antukna duanana silih surungkeun. Halma ngagibri bari molotot digarduh rona ngadadak jadi brag-brig-breg kurubung jogol. Keur kitu cakakak di luar garduh aya dini seuri. Sorana mata keuman awuhanna ting salewor ka bawah angin. Cek Musri meninong toreng tamat Musri terus disusul ku suara ngoceak bangun kanyerian malah terus kumarurung jigan bering ripu. Atuh para mitra suara numarurung di luar gardu mutiluan beuki ngagibring. Palupuh sakitu lega teh geus baseuh ku Cikii Samdi jeung Supari masih keneh silih sedakeun. Duanana silih suruduk pada hayang nyumputkeun sirahna. Sanggeus rada dilajep sora angin teu kadenge malah mah teu aya nu kadenge iwati sorana pasti durona. Bangun eungap pisan panon pating buncelik sigan kabuhulan. Leungeun ngeleper kawas anu lilinieun lila-lila Samdi jeung Supari rada sadar. Lelembutan tadi kalabur daratang deui pok Samdi nyarita bari ngageter. Acina teuing euy. Samenit kieu nya saminggu. Jadi kuring heungap yeuh. Di korwa sagaring kurang ajar liwat teh. Lamun aing teh sieun dibabuk sia. Cek Samdi bari ngahega kawas nu capek terus ngusap beungeut bari babacaan panon molohok keluar. Aduh kakara aing ngomongin nu bieu. Apaan tuh boga dosa cek rasaan main deh. Sabae napa tuh diririwanya. Ya wae diriwasahan tadi teh nya. Semun sabana bet nanyakeun si Tangkorak Hidung we. Cek Supari bani menerkeun di calana nu tadi merosok. Cilaka ya. Bari teh diriwas pecut kilat sigana mah modar teh sampurna atawa ngarasa keheul ku si Tangkorak Hidung. Watak soak euy sok ngeranggeum we ka dewek we. Cek si Samdi bari ngareret ka Supari jajantung ratu tutunggulan nirongka. Kitu naon sabab nanyakeun ka maneh? Nah aya hubungan naon maneh teh Samdi? Cek Supari bangun kaget. Apaan kuring ge milu ngubur ngan we kuring kurang sampurna. Kawab Samdi bari ngusap beungeut sigan ngarasa seungah jeung bingung hatena teu oleh gegebegan. Ngomong kitu teh sampurna kumaha we? Cik kuring bejaan atuh. Rada kaget puguh kitu mah. Cek Supari bari diuk ngesed saeutik ka Samdi. Malah halma milu ngadeuketan sigan numbung pajauh. Hasilna geus mimiti daratang deui. Kuburna teh da teu dinaonan we malah mah aya di batur ka jabati kuring jeung si Tangkorak Hidung. Lah nya eta teu mentak kebegan we. Da teu diboeh-boehan acan terus aja kubur kawas bangke sato. Cek Samdi jigan ngarasa dosa. Ngaso. Sanggeus Samdi bebeja yen eta si pecut kilat teh dikubur teh diboeh-boehan acan. Puguh Supari nyarita. Nah tuh make kitu na teu nyaho cara-carana ieu maneh. Ini pan batur matak naon atuh ngajak ka batur. Cek Supari jiga ngarasa hariwang sok sieun aya di kajadian seje. Udah sieun Gusti Tangkorak Hidung kuring teh. Segera rupana manehna nu tanggung jawab. Kuring mah ieu teh milu ngagali taneuhna wungkul. Kitu sababna Mamang Supari. Buku mah ieu nya. Cek Samdi bari garo-garo teu ateu tapi samemeh Supari ngajawab.
Gero Halma ngagero bari nunjuk kana Kokol. Kokol cek Halma bari jeleng loncat di ke tengah riungan. Gubrag Supari ngagubrag lantaran katincak tak-takna gero Supari ngoceak. Aduh, kunaon sih Halma? Tak aing ngadon ditirik sia nurus tunyung sia. Ya naon atuh mah? Cek Supari bari muringis. Lengan misapan tak pok Halma nyari tadi. Itu Kokol. Itu usik. Gak hirup. Siar. Ayo diriwa beren oi. Cek Halma bari norok tok hunduna. Red Supari jeung Samdi ngareret kana Kokol duanana carolohok bengong. Lantaran karata katara jelas pisan panakol Kokol bijil ku sorangan. Gulayan-gulayun Kokol nagu gulayunan. Rai bulu punuk Samdi jeung Supari harudang deui. Terus pating puriding sarta sumaramah ka sakujur awakna. Jajantung ratu tutunggulan. Telila trong Kokol lain nakol. Tapi nakolna teu katempo puguh Samdi jeung baturna kalah kabeuki soak. Sajonjongan mah teh nu bisa nyarita ngagalih diri ge para mitra ngagibrig siga nu muriang panas tiris. Ari hate mah hayang lumpat terus balik ka imah. Suku kalah kaleulus tu uronyo roncod daya tanaga. Sanggeus rada lila jep Kokol jempe terus gugulayunan teu eureun-eureun. Ku Samdi jeung Supari katut Halma ditareuteub jigan panasaran. Bareng jeung kitu ti kajauhan kadenge anjing anu babaung menipating cungung matak lowang. Beuki lila beuki geuman tungtungna Samdi teu kuatin. Harita keneh para mitranahan kasieun jung nangtung lalaunan puur nu karasa leuleus dipaksakeun. Maksud rek balik ka imahna barang rek turun tina salon awak karaca leuleus kubrag bruk namru dina taneuh. Aduh ibu jur seueur cenah bari muringis terus nangtung deui bangun teu sabar. Deg-deg lumpat cek rarasaan kitu soteh buktina kalah ka engklak-engklakan jiga nu kasurupan. Lumpat anu sakitu tarikna teh bat anger bae dirinya. Puguh Supari jeung Halma bati colohok bengong. Duanana teu ngartieun naon sababna Samdi kikituan. Disangkana mah kasurupan puguh kalah ka matakna mahan sieun. Supari cina ka 12 imah aduh. Itu Samdi kasurupan. Itu ngadon igel-igelan sorangan. Ayo orang balik mah. Ulah cicing di dieu bari nagade ke delabok riwa ke. Cek Halma bari ngoleset turun lalaunan. Malah tuluy lumpat keluar ti gardu. Ngan hanjak kalalampahan teu beda jeung Samdi kalah ka engklak-engklakan di buruan jigan siwa. Supari nu nyaksian kaayaan kitu ngadeg-deg pok ngomong sorangan. Tobat Gusti. Kunaha naon si Samdi jeung si Halma kasurupan puririwa kitu? Aduh, tobat kumaha nulunganana atunya. Jeung nade eta anjing babaung teu dek jempe. Bueuk jeung jijir disarada bae. Jika tukar itu ka sabrang ka Palembang ngalin balik moal kurupuk. Ulah deket-deket teuing da geus lain-lain deui bari noge. Di dalam jeung rarasaan pomat ulah rek ngaganggu ka bangsa manusia. Anu aya dalam rame. Ampun juragan riwa da kuring mah teu boga dosa nun. Cek Supari bari ngarangahkeun dua leungeun. Beungit katara meuni piasu nyorocos jeung lari riwa manehna hayang lumpat tapi suku meuni berat. Teu bisa nangtung acan panon molohok ka Samdi jeung Halma nu keur jongjon pating arengklak siga nu rieur. Keur kitu cep punuk Supari karasa tiis asa ditapelan ku es palok. Gurubug Supari ngagurubug bari nyeklan punuk. Lu nangkuban dina palupuh bari sasamat. Aduh, tulungan ini aki buyut, ma bapak. Aduh, tulungan ieu si Supari diheroyan ku diriwa. Aduh, pangingkahkeun aduh buyut. Kuring masieun ku diriwa da bongan teu beunang dipalajahan. Dititeh ka Palembang teh kalah ka noel kana bunuh. Aduh, ma bapak. Cek Supari bari nongeng. Badam palengan dipake nungkupan beungeut bujur mah diantep sina nyemplong. Bareng jeung kitu cakakak di luar aya nu seuri meuni ngagagak. Hiuk disusul ku sora angin ngaguru. Dijajabkeun ku sora anjing babaung. Kaayaan kalah kabeuki mata keung jeung geuman. Poekna peuting kalah ka para mitra matak namahan. Poek mungkleng buta rajin teu kaciri curug-curug acan. Malah keur kitu pas lantera pareun beuki poek we di dinya. Supari nyuung bari ngadeg-deg ari Samdi jeung Halma pating kudupruk. Nyuung dina taneuh suku karasa leuleus.
tunduk ninawig-wig jajantung ratung tutunggulan panon bolotot tapi teh nu katempo da puguh poek nepi katulungan tuntuna Samdi jeung Halma katut Supari ngadempes bae di tempatna sewang-sewangan ceulina rancung ngadedengekeun sora anjing babaung jeung sora angin anu beuki lila beuki ngajauhan malah mah lila-lila les teu kadenge deui jep ka aya jadi sepi jempling rehe comrek jangkrik jeung cicir oge teu aya nu kadenge lelembutan Samdi para mitra sadaya harita teh atuh narungtutan daratang deui puniang hudang lalaunan terus kuliat ciga nu carangkeul pok ngomong sorangan waduh capek lumpat teh si wiwak ka sebelahnya geus teu kadenge ciga namanya aing geus jauh di lumpat teh tapi nah kamenari ieu aing ya beda poe kitu cenah urang kecokan bantuna cik Samdi siga nu ngalinur padahal mah harita teh aya keneh di garduh rona ngancik rarasana mah geus di pakarangan imahna bubuhan tadi tas lompat anu sakitu tarikna teu nyahoeun yen maneh teh engklak-engklakan di dinya keneh karayap Samdi uyup ayap kana bilik terus nyasar Bang Barung pok ngomong sejeroning hatena tah bener ieu Bang Barung mah siga mah aing geus tepi kana pandoh ya mun poe kieu nya cik urang keketrop lah sugan we pemajikan can saritibra cek gerantos hate Samdi bari neke panto sababaraha kali tapi salah nitikna sira Supari jiwa tidak palupu para mitra sadaya ayo ditake segala seriusnya halo guru bung Supari ga guru bung bakat kurewas jeung nyeri gua ngagerobak nu kaget aduh tobat ampun deui wa ulah nengke ka kuring ampun aduh aja ting ceri kue jeung ditake mah kuring mah teu boga dosa cek Supari bari ngagereleng gagulah kenza punggu tumerapna ka Samdi mata kreuwas taya papadana kajelem luncat setakar tanaga kabeneran kaluareun gardu kubrag ti bebeut meni ngageblung jiga nangka asa gubung aya nu ngagubung bari ngaguak aduh hitung ngomong meni pasepotong aduh tobat ampun aduh nyeri ya aduh cek Halma kabeneran keur nyuul dina tanu lantaran miharkeun tanaga manehna katingang ku Samdi nu ti bebeut kebeng Samdi ngagebeng satakar kebek pok nyarita barinya kelantarangan nyeri urut di susun hah nah saha atuh maneh teh euy naon aya di buruan imah kami halik ninggal bisa dicapok sakuaing ieu mah lain di dieu tempatna dulu tuh di astana cik Samdi bari unur-unuran terus ngarayap deui rek nyangan panto maksudna mah tapi pok Halma ngajawab kuring lain nyuring ieu mah bari naoge si Halma babaturan si Samdi hah ditinggian teh si Halma cik Samdi bangun kaget oh kuring naon make nubruk sabarupa ka kuring maneh Samdi teh lainnya ngajedong euy ieu tong dewek meuli seueul teuing teuing ari maneh aya salamet teu dilebok liwa itu buruk kumaneh mending euy keur sia mah ya cik Halma ngeliat hudang lalaunan terus nangtung bari muringis maneh teh si Halma baheula kuring teh Samdi euy nah atuh maneh mah aya di dieu ngilu lumpat atau kumaha maneh cik Samdi bari leungeun kupuy gapai nyangan panto da cik rarasaan mah tetep geus aya di pakarangan ibah kuring oge milu lumpat tadi telantaran empom maneh keur kasusurupan kuring teh sieun ka bina-bina Mang Supari mah cul ditinggalkeun sorangan sigana mah namru di gardu sorangan tuh cek Halma sarua jiga ngalinur aja cek pangrasa manehna mah geus lumpat anu saking tarikna tapi samemeh Samdi nyarita deui Supari nu tadi diteke sirahna ku Samdi milu nyarita bari ngusapan sirah cik atuh istighfar euy silaing duana raya keneh dieu di gaduh cenah nu jauh lantaran tadi mah kalah kapati ngarengklak sigan kasurupan kadi euy dari euy diturungan dewek ke hulu ya duh jadi balas diteke ku diri wa euy cik Supari bari cumagung nangkep tu urang pelan diteke na Mang Samdi para mitra sanes kuriwa atuh puguh pikeun Samdi jeung Halma menipati ngararenyag harita teh sakedapan mah jerempe bae Samdi jeung Halma tayang nyarita siga nu kurang percaya kana caritaan Supari sanggeus rada lila kakara Samdi nyarita nanya kitu nu nyarita teh Mang Supari ari mangger naon atuh di dinya bet ngareurewas ka kuring teh
cek Samdi jika hayang yakin pisan panon molohok kapalabah datang nasora tapi kaya nu katempo da kaayaan harita teh tetep poe kuring sok dari atuh ulah dari yuk diburuan lah kira kurang teh kudu eleh ku bangsa lelemutan jawab Supari bari tetep yuk dina palupu ayeuna pangacianana geus kumpul deui malah sirah urut diteke ku Samdi beuki karasa nyerina kitu bu tetela kuring dekat ibu kuririwa anas 4 menit di boboran di ngaripek teh di dieu kene nya naon atuh hartina rumpat kita di teh rumpat bobodoan atau lompatan gitu atau dilompatkeun kuririwa mana benernya cek Samdi bari sapantaran manehna teh teu beak-beak kabingung geus lah atuh kitu malah sok udah kadario jeung guat lah lantaran hurungkeun nya dengereunah poek malah cek Supari rada tarik nyaritana tiga geus teu sabar geus kitu mah jung Samdi nangtung pok nyarita ka Halma nu ayana teuing di palebah mana da puguh henteu kaciri Halma ayo orang ka jero gardu euy ulah cicing di dieu loba reungit jeung boga kayu api depan maneh sok hurungkeun euy ngaracaang yeuh cek Samdi bari ngajanteng dina tan nya hoga tuh kedaguan heula sakedeung yeuh dibalikat karasa keneh meuni seueul aduh coba Halma bari kuniang hudang lalaunan terus ngahurungkeun korek api berai caang terus ngadeuketan lantera anu ngagantung sut diseungit berai leuwih caang Samdi jeung Supari katut Halma pating ngarenghap narik napas panjang royong Samdi kana palupuh gek diuk terus cumageg namput tuur sawangan nyipta-nyipta kelakuan manehna basa keur lumpat barang inget ka palebah dinya waktu keur ngeke panto nyeh Samdi sorangan ret ngarewet ka Supari pok nyarita bari nyereng ngaso heula ngaso emang Supari di depan terus kumawa antun yang ke sirah mamang da mana we teh pantu tadi teh untung we emang Supari ngagurubu lamun henteu sigana dicoke ataku bedog habis itulakna page aya-aya wae cek Samdi bari neuteup ka Supari nu harita keur jaman dulu bakat ku amak pok ngajawab rada teugeuh jempe lah tayang 2 kali kuring ngomongin nu kieu teh yeuh cek Supari bangun keheul pisan lantaran manehna kawilang pangripuhna lantaran punukna kungsi ditoel kuririwa ari sirah diteke ku Samdi tungtungna cakakak Samdi nyengsirikeun kitu deui Halma kabawakeun seuri sok sanajan tonggongna nyeri keneh ulah kitu mang hampura we da lain dihaja malah mah nu cilaka teh lain mamang bae dalah si Halma ge kairi ku tonggong kuring nyat kairik tongongna ku kuring dabongan manehna ngajentul di nu poek nu airna katinggang ku kuring basa kuring luncat cieun ku mamang teh aduh sugan teh pantoi mah kuring teh jadi hulu hampura we nya mamang cek Samdi bari melowong ka Supari geus lah geus ulah nyaritakeun ririwa bari noge mending jauh keneh ka isuk ieu teh bisi siriwa datang deui ke gara-gara nyaritakeun lalakon si tangkorak hideung urang jadi kaanyangan tak kuririwa tungteuingeun we sakadang jurig deh cek Supari bari ngusapan gado Halma teu loba carita manehna ngajentul bae di pojok bari ngurutan tak-takna panon neuteub kana kohkol nu tadi gugulayunan ku sorangan meunang sawatara jongjongan mah para mitra kaayaan di garduh teh jempe bae Samdi diuk ngajentul nangkeup tuur panon molohok kanu jauh sigan jara rawuh paningeungan sedengkeun Supari sila tutug bari jeung ngelepus udud hitung-hitung micin kasieun sakapeung rek ngarahuh cigan capek hari Halma nyarane kana tihang bari panon neuteub ku ka jalan kira-kira setengah jam jempe teu aya naon-naon tapi saterusna mah Halma nu keur molohok ka jalan teh pating puriding deui bae bulu punukna lantaran ti kajauhan katempo rentang-rentang anu leumpang rupana ngabeleg-beg bodas beuki lila beuki deukeut tungtungna awak Halma ngadeg-deg deui bulu punuk pating peringkak untung ngadadak ngeroktok jigan kabulusan puguh Supari jeung Samdi reuwas pok Samdi bari noel ka Halma
naon ari maneh teh teu pupugu ngadon ngagibrig gitu cik atuh maca istighfar euy atawa babaca anu sejen pira aku rek kabawa ku sakaba-kaba yeuh kunaon maneh teh halma muriang atawa malaria euy cek Samdi bari neuteup kana beungeut halma nu pias pok halma ngajawab sora haros-hos jeung rada ngageter lain muriang guring mah euy tapi nempok jurik bodas euy tempo di jalan mending beulak begitu cek halma bari nunjuk ka jalan nu poe kebeg Samdi jeung Supari ngagebeg di bae bakat ku kaget Supari jeung Samdi silih reret sanggeus dilapok Samdi nanya deui ka halma teu salah tetempoan maneh teh halma gimana bari noge aya jurig euy masalah tu tempo kumaneh tu mun kitunya jawab halma bari nutupan beungeut ku dampaleungeun jajantung ratung tutunggulan awak ngadeg-deg sigan muriang cing kuring urang tempo sing yakin nah bener gitu nu bodas teh bisi salah tetempoan maneh mah pedah tadi tas mangikasieun ongko cek Samdi bari jut turun tina palupuh terus kaluar ti garduh panon molohok ka jalan ari bulu punuk geus muriding deui bae barang retar awak Samdi ngageter beuki lila beuki rongka tanaga ngadadak leungit turun nyoroncot rek gag ngagero teu bisa ngan ukur calawak ciga sungut lodong tungtung ngabrek Samdi namru teu kuat teu nangtung lantaran di jalan yakin aya nu bodas keur maju ngadeuketan ka gardu ari Supari nempo Samdi kitu ngarempeyak meni reuwas pok nanya ka Samdi bari ngadeg-deg aya naon Samdi jeung kunaon make jeung diuk di dinya nya aya jujur bodas tu keur mantong ka dieu bodas ngeplak kitu ka kapas jeung beungeut mah teh sidik ampuna di urang bet loba juri kieu nya bet loba nu malakayangan di urang araraneh yeuh cik Samdi bari ngesod asup deui ka gardu sedangkan Supari teu bisa nyarita deui pikoro asa aya nu mangpetan leungeun ngeleper siga lilin ari nu disangka jurig teh para mitra harita beuki deukeut ka gardu malah geus kadenge nu blag-bligbug jiga nu leumpang teu dilapok aya nu nyarita horeng Banara jeung Malati bodas katut Nyi Maria Malati di gardu rona katingalina aya keneh jelema coba nyimpang heula ka dinya ngarah urang leuwih aman bisi disangka jalma teu pugu cek Banara bari nunjuk ka palebah gardu nu harita kacaangan ku lantera pok Malati bodas ngajawab mangga Kang Banara leres pisan ieu teh aya keneh jalmi rupina mah rona da tadi ka kuping patinggerna ngarobrol jawab Malati bodas bari ngareret ka tukang pok nyarita deui ka Nyi Maria nu harita leumpang paneuri Maria cobi ti payun ayeuna mah tepangan rona di gardu engke abdi bade ti pengker cek Malati bodas nyarita sopanaker unjuk sumanga Malati jawab Nyi Maria ponok kitu deui berus leumpang miheulaan Malati bodas ari Banara masih kena dipayang ku Malati bodas bade sing hati-hati isi rona ruwaseun cek Banara mere pepeling ka Nyi Maria pok Nyi Maria ngajawab kalayan hormat unjuk sumanga sagala rupi parentah tangtos bakal dilaksanakeun jawab Nyi Maria bari terus leumpang na digancangan teu geus jauh ti Malati bodas reg Malati bodas eureun heula panon molohok ka Nyi Maria nu keur nyampeurkeun ka gardu teu lila antara Nyi Maria geus tepi barang breh tetela di dinya aya Samdi jeung Supari katut halma nu keur patinggali brig bae jiga nu lilingieun Nyi Maria kaget pok uluk salam sopanaker sorana halimpu pangapunten mamang isim abdi teh sejana tamu cek Nyi Maria bari ngajanteng di luareun gardu isim abdi teh aya kaperyogian cek Maria nyarita deui bari panon molohok kana tilu rona nu keur ngangkleung dina sagara kasieun kebeg tiluan pating rarenyag panon ampir-ampir bareng ngareret ka Nyi Maria kajreng halman diu di sisi luncat ka tengah kubrag ninggang palupuh terus nurungkul siga pusing bakat kusieun jeung kaget pangapunten mamang abdi teh sanes bade niat awon cek Nyi Maria nyarita deui lantaran katempoeun halma kalah kaluncat nganuntung Samdi rada tenang panon molohok ka Nyi Maria pok nanya punten neng loh upi salira teh saha cobi jisim abdi pasihan terang nah salira teh juriga teh nabi manusia biasa
cek Samdi nyerita terang-terangan. Panon para mitra teu boleh nutup ka Nyi Maria. Puguh Nyi Maria rada leuwaseun lantaran ditanya kitu ku Samdi. Tapi teu loba pikir panjang, Nyi Maria ngajawab kalayan sopan. Isim abdi mah sanes juring, Mamang. Nanging sami we sareng Mamang pada manusia biasa nu sok muda sangu. Upami wasta abdi pun Maria kitu upami dipercanten Mamang. Jawab Nyi Maria bari imut. Lantaran ngerasa lucu nempo hal manu keur murumpul hudang deui. Terus ngeuteub ka Nyi Maria malah Masupari oge nu aya rada teteg hatena. Lantaran nempo nu dipikasieun jiga bageur tur sopan. Pok Samdi nyarita deui beuki wani. Janten salira teh Neng Maria. Atur nuhun atuh da menawi teh juing. Bubuhan dina kaya dungi sumping ka dieu, mangga atuh calik Neneng. Ulah ngadeg dirinya bilih cangkeut, mangga urang ngobrol di dieu bilih Neng aya kapriogian ka mama. Atuh nepi bade menuntut bantuan ti Mang gitu. Cek Samdi bangunan geus congah pisan. Ubuh Nyi Maria bunga pok ngajawab. Hatur nuhun Mamang. Antos sakedap abdi bade ngawartosan heula dunungan abdi. Cek Nyi Maria bari ngaleos rek ngabejakeun ka Malati Bodas. Tapi teu kungsi jauh da Malati Bodas ge geus nyampeurkeun. Gancang duanana ngadeuketan ka Garduh. Banara nu tadi dipayang diturunkeun heula da di dinya mah teu pati bahaya. Teu antara nasub Malati Bodas asup ka Garduh dituturkeun ku Banara jeung Nyi Maria barang sup oge. Samdi meningarenya lantaran yakin mudaratang teh keur dipikiran ku manehna. Pok nyarita bari mangut tanah hormat. Aduh, aturan ujang, Neng. Maruli di mana atuh salira teh? Mun ngarerebas ka Mang. Duy kalieur milarian Mang teh. Atuh gidi kaditu gidi kadieu milarian Mang milarian ujang jeung Neng teh. Bang acara lih ujang. Cek Samdi bari nyolongprong ngajak sasalaman. Banarangan ukur imut. Kitu deui Malati Bodas sedengkeun Nyi Maria mah rada coloho, tapi nu sasalaman mah teu burung ditampanan. Malah sararea milu sasalaman Supari jeung Halma anu tadi pias. Bakat ku sieun ge ayeuna mah aya getihan deui. Sanggeus rengse sasalaman pok Banara ngajawab pertanyaan Samdi. Hapunten Mang Samdi. Abdi teh ngarepotkeun ka Mamang. Abdi teh nuju mendakan cocobi. Nanging alhamdulillah tiasa keneh katulungan ku Malati Bodas. Dupi lalakon nama panjang. Punten we moal disanggemkeun di dieu margi bilih awon balukarna. Kewe dubungi supados salse. Ayeuna mah abdi teh bade pamungut we kumaha upami Mang Samdi mulih heula tiasa teu pinteu abdi teh aya picarios. Ceuk Banara bari neuteub ka Samdi. Gancang Samdi ngajawab giakna, antenan we tiasa mah atuh ujang. Mangga atuh urang karorobok we. Margi di dieu mah kirang sae ongko. Da ongko teh cai-cai acan deui. Cek Samdi bari jung nangtung. Terus nyeresan papakean ari Banara pok nyarita deui. Hatur nuhun Mang Samdi. Mangga turang mulih heula. Punten we kanu sanesna. Kapaksa Mang Samdi bari dibantu mulih heula. Cek Banara bari ngareret ka Supari. Nu geus nyahoeun Banara oge. Eta teh babaturan Samdi ari ngarona. Pok Supari ngajawab. Nya sawios Aden. Malih mah saupami kawidian malah mangge hoyong ngiring we ka bumi Samdi. Margi penasaran Mang Deda eta nguping wartos di Samdi yen Aden teh teu aya ti enjing keneh saurna teh. Cek Supari bari neuteub ka Banara puguh Banara bunga. Pok ngajawab bari mangut. Nya mangga atuh ari kitu mah. Teu aya wagelanana upami poloe palai ngiring mah. Ayo atuh Aden lah. Sok lah hatur nuhun mangga turang sasarangan ayeuna. Cek Supari bari jung nangtung. Kitu deui Halma para wargi harita teh milu narangtung. Sarta harita keneh sararea laleumpang kalayan salse. Ngajugjug ka Imah Samdi, nu leumpang ti heula Samdi bari ngajingjing lantera. Dituturkeun ku Banara jeung Malati Bodas. Katut Nyi Maria. Ditema ku Supari jeung Barna. Wakas nase